Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayatil bayyinati wal mu'jizat. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takunu fitnatun fi akhiriz zaman yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ajarahullahu bil ilmi. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarangan muji tasyakur ke Allah anu maha gofur. Salawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Mugi urang sadaya anu hadir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh nu sami hadir, wabil khusus sepuh urang sadaya anu ti Parung Baluk kersana Mama Haji anu ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun, oge akhina al mukarram guru urang sadaya Kiai Haji Rafi'i sareng para kiai anu sanesna nu sami hadir hapunten teu tiasa disebatkeun satu persatuna, insyaallah teu mengurangi rasa hormat. Mugi para kiai, para guru, sing para ranjang yuswa anu bararokah. Pejabat pemerintah manawi aya ku jisim kuring dipika hormat. Teristimewa Sohibul Bait Bapak Sukma sakeluarga beserta putrana atos tacan disepitan aya. Mugi-mugi ieu murang kalih ku Allah sing didamel putra anu saleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jisim kuring kumargi ieu masih keneh bau-bau Idul Fitri sanajan akhir Syawal. Alangkah saena jisim kuring ja manusia biasa. Komo tukang cacahan, tukang nyarekanan jelema. Padahal jisim kuring geh ieu awak atuh carekanan keuneun. Jisim kuring hapunten anu kasuhun minal aidin wal faizin, hapunten lahir batin kumaha kitu ngahapunten.
hatur nuhun insyaallah jisim kuring lembar lautan manah insyaallah mugi-mugi amal ibadah urang kamari sasi Ramadan sing ditampi ku Allah nu telok puasa andai kata bisi aya ngaranna ge jelema ieu muga-muga ku Allah tahun hareup masing ulah bararatal puasana nu teu beuki taraweh misalkeun ieu aya di dieu mah moal aya ieu hiji 2 3 mah eta mah 200 300 aya mah muga-muga ku Allah tahun hareup masing tararamat tarawehna kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah anak titipan ti Allah sehingga dina Al-Qur'an itu pangkat anak kabagi aya pangkat anak teh zinatun aya pangkat anak aduwun aya pangkat anak qurrata a'yun aya pangkat anak nanteh podeh hiji deui kula tah aduwun zinatun laju qurrata a'yun naon teh hiji deui kula poho deui sok kieu ya ai poho sok tolong inget ka ta ieu dina 4 perkara tadi rata-rata ieu di urang araya sehingga lamun ningali kondisi situasi zaman ayeuna pangkat anak anu kahiji di antarana zinatun papaes hanya ukur penghias ngaran hiasan ka atuh eueuh saeutik kagunaanana ieu model kieu hiasan ieu jadi hias unggul dipake berkat kula teu hayang diberege da supul kana mobil atuh barabe ka ngan ngaheurinan doang pangkat anak aya nu modal kitu zinatun gawena hardolin dahar modal ulin ngerem bedi imah salat teu daek nyatu teu daek ai boga ewe hayang ayeuna anak panglobana iyalah pangkat anak zinatun bisa disalahkan eta anak ke heula belum tentu ulah wakagera nyalahkan anak para hadirin iyalah nu kahiji pangkat anak zinatun nu kadua pangkat anak teh fitnatun ingat kula taka ngan saukur jadi fitnah jadi kaindung bapana nyieun fitnah sehingga meresahkan masyarakat gawena maling kotok gawena ngabogohan anak batur gawena judi ieu itu jeung sajabana masya Allah iyalah pangkat anak fitnatun jadi fitnah kaindung bapana hadirin wal hadirat di dunia pangkat anak geus jadi fitnah komo jaga di akhirat maling ieu itu jeung sajabana prakaya kolot beak dijualan pangkat anak samodel kitu jadi fitnah huru hara anu jadi indung bapana bisa disalahkan eta anak model gitu engke heula tong wakagera nyalahkeun anak kantos ibu jeung bapa ngadidik heula ulah wakagera nyalahkeun pangkat anak anu katilu irada bahaya aduun jadi musuh kanu jadi indung bapana di dunia geus ngabogaan musuh tak indung bapana padahal eta anak masya Allah ku ibu dikandung 9 bulan leres da masya Allah dikandung 9 bulan ku ibu eta putra ibu laju tideletik diurusan ngising diisangan bahkan indungna keur dahar ge buruk-buruk anak nangising kumaha cek bapana anak tuh modal sakitu doang lalaki maka kumaha cek ibu-ibu aduh acep acep bae jendol ge ka ibu-ibu mah kunaon geus gede jadi musuh masya Allah sehingga teu saeutik dina habar berita loba indung dipaehan kudu jadi anak betul apa tidak bisa disalahkan eta anak ke heula
anak ulah kageda disalahkan para hadirin. Urang heula introspeksi diri, pernah ka ngadidik, maka pantes lamun Abu Laes Samarqandi hiji waliullah pernah ditanya, aya masyarakat jalma bodoh datang ke Abu Laes. Muncak zaman kuari teh maka Abu ya ka Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon mang? Pugu ieu cenah Abu ya, kula boga anak kula nyepakan kula. Hah? Nyepakan mamang, oh jubur kula ditajong, awak kula disepak, masya Allah, ay gitu, duka, teka harti, meninyeri, ya kula cenah Kiai, disepakan ku anak. Cek Abu Laes, ari mamang pernah teu ngadidik ilmu agama ka anak, atuh can pernah. Mere akhlak anu bagus ka anak, boro-boro. Sugan pernah dititipkan ka Mah Haji Daman, najis teu wau-wau acan. Pernahkah ku ibu jeung ku bapak atawa ku kakak cek eta Abu ya, anak kakak dididik tidak karena Al-Qur'an, dididik babalak najis kiai can pernah kula. Lah juga gawena naon bae sapopoe? Kieu gawena mawa kebo, ngangon kebo, bari manehna tumpak di luhur kebo, bari niup suling. Tabila mana kebo cicing, digebuk ku manehna. Tidak geura leumpang disepak ku manehna awakna. Oh gitu. Oh, cek Abu Laes. Atuh lain salah anak mama. Salah mamang keneh kunaon eta anak teu dididik kana ilmu agama, kalah titah ngangon kebo bae. Meureun manehna kieu perasaanana. Begitu ku mamang dititah ngangon kebo, kecewek kana suling, sugan teh kebo dibuatan horeng, awak mamang jeprot disepak. Gambleng ditajong, uyuan teh dibencarkeun teh hulu dia cek Abu Laes. Ayelah, Bu. Maka ieu anak titipan. Masya Allah, kudu nuhun ka Gusti Allah, syukur urang teh dititipan. Heuh cenah Kiai ku barabe ieu ngadidik anak ibadah. Ibadah eta nu ngeunah. Mata eta kategori ibadah kabagi-bagi. Aya ibadah anu ngeunah, aya naon? Kawin. Sanajan aki-aki kang nunggus ompong. Beneran. Mata ke awas ya, bisa mana indung urang geus eueuh geus maot. Eta anak sing kade, jimat hiji deui bapak urang, tanya sing bener. Bah, abah hayang meuli apel, teu neurak teuing mah. Jeruk bah jeruk yuk jeruk asem. Anggur parait. Abah bisa yang dahar yuk itu ka Padang. Jawa amat dia nyatu ka Padang, buadak dirangkas ye. Jo abah bisa yang ka laut ka pantai, lalieur aing mah. Nanda jelema loba, laju bela lanjung. Abah bisa yang baju bagus, ini naon jaing masuk ngacah bae. Abah naik mobil, komo aing mah bekser ke malulu dia. Laju lebah lampu merah taing masuk lalieur, kebel eureun nageh. Ju abah hayang bakakak, lihat. Abah hayang kawin, hayang kawin kok. Ulah diulah-ulah eta kak. Kaurusan teh ku kakak. Ieu mah arak menang 40 poe. Hayo geura abah kawin deui. Hayo geura. Kudu inget ka mak. Mana ge geus modar. Udang deui moal teh indung dia. Cing Bu Pak. Ieu anak jadi musuh di dunia keneh teu saeutik habar carita indung bapak dipaehan. Kunaon bisa kitu? Masya Allah. Iyalah geus gara-gara urang nyepelekeun kana ilmu agama. Geus teu aya anu neangan ilmu agama. Geus arareuweuh nu malah santren. Loba pasantren ararosong. Jelema kuari berpikirna Masya Allah kamari bae ge bulan puasa. Nu dipikirkeun ku teteh hiji baju, 2 daging, 3 pikueheun, hayo ngaku. Betul apa tidak? Jarang eta anu mikirkeun nek bulan puasa, sugan dia tabarakali hatam Quran. Dia sabararebu maca salawat, dia menang sabararebu maca istighfar. Allah
Awah cak aing awah benggas. Pugu awah di lemur aing ge. Awah ka. Tanggal 15 kene geus galetrek salaki jeung pamajikan. Ngalobrol. Dipanggil anakna, coba dia ka dia. Ai naon mak? Coba dia mikir, ai kitu mah? Ya kuari geus tanggal sabaraha? Cenah ge geus kunut, cenah jatulok tarawih ieu. Cenah ge cenah mah cenah mainna ge horeng. Geus kunut. Cenah kula ge mah cenah. Tanggal 16 cenah nya mah. Oh, nan dia telok tarawih. Puguh telok mah heuh sarojo ngaing dia cenah. Ih. Laju kumaha kitu mah? Dia coba kudu ngableg polo. Pandala kuari bapak dia geus ngalumbuk teu usaha segala mak buruk. Aing masa regsek neuleuna ge. Nyatu bae gede sagede cumplung huapna ge. Mun salawag bae cenah ukuran. Usaha henteu. Deuleu coba dia kudu ngableg polo. Pan adi dia 18 aing kuari keureuneuh deui. Bau. 20 hiji teh mah burung kitu. Laju kumaha kitu mah? Ulah kumaha. Kada kaitu dia. Kada usah cara deng-dengan. Udur be ditu. Nu ka kali deres, anu ka kampung rambutan, anu ka Pulau Gadung, anu ka Senen, nu ka pasar Bo, nu ka pasar Kemis, nu ka pasar Jumat, nu ka pasar Minggu, nu ka pasar Sabtu, nu ka pasar Salasa. Terus anu ka Ciledug bala dulur, anu ka Hayamuruk, anu ka Majapahit, nu ka Bekasi, nu ka Cikarang, nu ka Kampung, nu ka Lebak Bulus. Dua tahun kali itu ngilu jeung mamangna jeung wana akina bapak kolot midulur misalna ka misalna adi betulna ka teu kobeh ngarilu ka ditu. Nu dagang kurupuk bae aya. Waktu nu dagang eta bae dagang pucuk kalapa aya ka. Oh, eta dagang pangluhurna ka, pucuk kalapa. Atuh puncleting terus begitu. Geus pangluhurna usaha eta ka, pucuk kalapa. Batur mah jam 9 peuting beres tarawih si eta mah di luhur truk. Nah pucuk kalapa bari ngarokok bangsa teu eta. Serebeng ngarokok. Ngilu kodu itu. Ka Batawi, kolot baheula teh Batawi nyebutna. Kolot baheula mah. Datang ka ditu puasa tilong. Taraweh komo, salat najis can pernah. Balik ka imah, malam takbir. Ngudak-ngudak isukan salat sunnah, tingkul dia menang ganjaran. 2 poe deui geus ditelepon. Kita cek indungna kata kadina, coba telepon ka dia, balik moal. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Cagor. Lain kakak balik moal, cek make. Lamun kakak nek balik emak mau meuli daging. Lamun kakak teu deuk balik emak nek meuli daging. Bedakeun ka emak, ndok aing nek balik. Walik mena malam takbir. Oh, pokoknya naik bulan jaya. Turun dia tadi mana kan? Mandala. Di Mandala mana naik ieu angkot ka dieu. Kemana? Oh, ka Manda ka ditu tuh pokoknya mah. Sohor gagah ka. Make kuncir. Buk dikuncir, make jaket, make kacamata BL, turun di mobil, orolo be utah. Paro. Sohor dia budak mana lembur karantanan dia? Hah? Mandek Lebak? Hah? Mandek Tambak sasohoreun. Buk dikuncir dia turun di mobil utah, gila aing mah jangan dengen ge. Di papa kita ku baturna. Jati Mandala tamati naik make angkot teh jaga serebutan ieu, ngejanji meureun. Joy. Cek baturna. Dia kadang datang. Oh, Din, Cagor. Motor siap. Oke. Motor. Langsung naik. Buat karung di hareup 2, Kak. Kardus 4. Waktu ka deuleu motor kieu bikila. Hendak belok di jambatan kuat kieu heula batur. Ai karung nyelap ka di hareup. Cek indungna tata. Motor badeng ka dieu suara kakak motor. Iya. Suara motor kakak dia doang asana ojek ieu. Si Udin cenah ieu. Bener. Dideuleu ku adina nahor deng. Ma, bener kakak datang teu kadeuleu ku karung. Ih, naon boa jerona mah. Datang ka imah, gek.
diuk kumaha cek indungna eueuh eta kolot nu nanya kieu eueuh cek aing eueuh geus kamu di dia mah cager dia cager mah Masya Allah aing rempan mikiran dia bae naon mah mikiran kula geus gede iya dia di ditu salat tinggalin tah henteu dia puasa batal tah henteu dia taraweh batal tah henteu aing mah khawatir restoing dia teu bebenangan ge nu penting awak dia cager dia salat tertinggalan taraweh dia teu batal puasa dia teu batal aing mah syukur sakitu ge eueuh takolot nu nanya kitu kadangna eueuh hayo ngaku ka hayo ngaku kamu banget ke maca aing geus areueuh jasa tampangna lain deui eueuh horeng eta nu kitu teu aya sarua tetangga kula kitu aya Masya Allah waduh dulu kumaha waduh cek indungna dia cager mak kula alhamdulillah bisa balik ya laju dia bebenangan alhamdulillah mak atuh ieu dagingnya meuli 5 kilo Masya Allah mak dibalikin baju jadi 2 setel poponiro adik dia dibalikan hiji sewa ngori gitu iya kebeki make orsan meuli kula 10 botol roti kula meuli cenah ieu genep pak geus bodoy jual bapana balik di masjid ari aing tenang bae pak bapak dibelikeun ku kula jeung bapak sarua bapak kula sanajan ngalumbuk bae ge dibelikeun ta ku kula pecina Haji Iming bajuna Haji Amang sendal Haji Amung ieu sampingna Wadimor tah eta horeng samping Wadimor eta Kelly eta samping paling kolot mantak laris tau Wadimor sebab kabehan ge pernah uak ka si eta Wadimor sugan ieu aya si Dimor samping henteu ka kabeh uak bae ka si eta mah Masya Allah balik di Jakarta wah tuh sohor lepis dirobek-robek ceuli make kabel ngomong geus dayang bahasa Sunda Melayu bae batik ieu budak mandeg tambak sohor weh Joy kapan datang baru celek waduh itu gimana sih itu si Nanang lu udah hubungin aduh gua kagak ngeh lu pulang sama siapa maksudnya mah sorangan bae sendirian aja maksudnya mah eta Ki Ojong lu pulang sama siapa satu aja cenah asa pesen es bae masa gelas dah satu aja cenah buat mesen sendirian aja kok satu aja cenah sohor kok mah eta PBB Persatuan Babu-babu waduh ulah mah teu ngomongkeun batur atuh dulur sorangan be aing jaku maneh kitu kan ira datangna kemarin ka haji waduh tangkorak dia kuburan kemarin indung dia tukang ngoyos lupa ka haji haram jadah dia lupa ka aing segala macam ku sosohor bo ngomong pan we geus asa pang aingna waduh iyalah kalah teh bo jarang kamari nu mikiran bener saroke Eropa ini tadi padahal itu bulan Ramadan 2 poe deui jejeritan cek bulan Ramadan wey kadenge ku seluruh makhluk Allah terkecuali jin jeung manusia nu teu ngadenge cek Ramadan pileuleyan cilaka pikeun umat Muhammad pileuleyan paturai patepang deui hampura cek Ramadan aing rek pamit ayeuna ti sia lamun sia panjang umur cek Ramadan tahun hareup dia panggih deui jeung aing cek Ramadan tapi lamun dia teu panjang umur mohon maaf cek Ramadan dia teu panggih deui jeung aing kunaon dia lalawora kamari maca Quran dia api-api bae maca sholawat dia boro-boro taraweh ngan menang 3 peuting doang cek Ramadan andai kata ibu jeung bapak ngadenge jeritan ahli kubur di bulan suci Ramadan kumaha cek ahli kubur hei umat manusia lamun andai kata kami dibalikeun deui ku Allah ke alam dunia niscaya kami sadetik moal ditinggalkan ibadah di bulan suci Ramadan eta cek ahli kubur ngantarorek urang naka
Itu jojong-jojong bae. Nu diuji cocok podol, pikueheun, baju. Oh mata ibu-ibu, ih kena baju ampun ini. Bulan Rajab kayaknya geus rame meuli baju. Jadi si beak di Tanah Abangna. Pancen kiai nyaho pugu kitu pamajikan aing ge. Ih, teu pamajikan kiai, teu pamajikan RT, teu pamajikan pajabat, hejo kana duit mah ieu jurig duit kabeh di hadapan aing ge. Ieu nu karari ieu. Aneh jak kalau ka ibu-ibu. Ai lebah nyirama. Benan aing mah bau pasakan renak. Jual ngamu nya. Benan teh. Nyak seungit teu kawawa teh mah. Ya dana duit macan pernah oe. Sugan aya urang dia ieu lebah nyiram kitu. Aing mah renak eta duit. Singkirkeun ka ditu. Aya eueuh tadi di awe nu kitu. Da lah cunggar-cengir beda tukang nama. Bener teh Kak? Bener eueuh nu haranak teh kana duit mah eueuh. Kalau kata buka duit harenak tambah oe-oean. Iyalah pala hadirin. Geus kembali ieu pangkat anak anu nu tilu tadi teh kabeh ge jore. Fitnatun boga anak jadi fitnah. Nu kadua zinatun jadi papae sungkul. Bener. Anu katilu jadi pangkat anak teh aduun jadi musuh ka indung bapana. Iya pala hadirin, komo ningali situasi kuari. Bisa disalahkan eta anak, can bisa disalahkan keheula. Terkecuali ibu jeung bapak geus ngadidik karena urusan ilmu agama Allah. Nah, iyalah pala hadirin. Numpana pantes cek Kangjeng Rasul jaga di akhir zaman rusak hiji lalaki di leungeun pamajikan anak, di leungeun anakna, di leungeun indung bapana. Sehingga maksa kanu jadi kolot tita usaha deule ka acara batur deule cek salakina ka deule ku aing teu buta teu naon batur tu deule usaha kakak mangajukan kanjut bade imah kudu mah renak neuleuna ge cenah masya Allah iyalah cek anakna aya naon cenah mak atuh eta bapak dia balik ti Jakarta teu beunangan tincek sakalian mak bapak kitu mah la ilaha illallah. Iyalah anak aduun jadi musuh ka urang. Bapak-bapak ibu-ibu mantak lamun embung boga anak jadi musuh kanu jadi indung bapak wayahna eta anak geura teundeun di tempat-tempat ahli-ahli Allah, di tempat-tempat para giniangan ilmu Allah. Iyalah para hadirin. Kuari mah jelema geus teu ngomong-ngomong bab akhirat, geus teu ngomong-ngomong bab agama. Nu penting mah dia kumaha loba duit, HP dia anyar, imah dia bagus, mobil dia bagus, kiai mah keke bisa diaur, haram jadah lebatan kotok dia tak kiai. Inilah jelema. Maka pantas Rasul ngandika di hadis sejen. Sayati alanna takunu fi akhiriz zaman fitnatun. Bakal terjadi di akhir zaman fitnah. Fitnah teh rusak urusan agama, maksud fitnah di dia mah. Lain siling fitnah. Terjadi huru hara dalam urusan agama Allah. Kumaha? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Isuk-isuk mah eta lalaki mukmin, iman ka Allah, bahkan salat subuh sagala, berjamaah sagala, bahkan ngilu wiridan sagala, ya latif sagala kuat depa-depa. Tapi wa yumsi kafiran. Sore-sore mah pala hadirin wal hadirat jadi kafir, bahkan nyontoh akhlak kafir. Pala hadirin, kumaha? Geus teu ngomong agama, geus teu ngomong halal jeung haram. Pantas mun aya keterangan kadal fakru ayyakuna kufron. Kepakiran ngadeukeutkeun kana kakupuran. Nu hade kadang-kadang jelema geus boga dunya mah jadi kupur beneran. Teu saeutik jelema ka OKB orang kaya baru. Waduh sohor ngomongna sahua paing bae dibeli dia koing jeung hulu-huluna la ilaha illallah. Emang dia hulu kotok. Bener teu Bu? Sohor ngomong asa aing leuwih bae gagah bae deuleu tu aing deuleu tu kijang kapsul aing tu deuleu kapsul aing tu kapsul anyar tu kapsul kang ngabadeg kapsul di mantri ge kunaon kitu 10.000 ge eta meunang 20 biji mah ku sohor. Iyalah
Pak Bu. Lamun memang kemiskinan bisa ngadekeun kana kekufuran, hati-hati. Orang kaya yang punya harta sebab dunia didatangkan jeung juri bisa jadi kufur bener. Bener. Laras teh. Mata kudu ingat, Bu, Pak. Kabehan sing saladar. Musuh orang di alam dunia aya 4. Ngancik kabehna awak urang. Bedakeun ulah nu 4 ya. Atuh kajan teu ditage endek ieu ka kukulah. Aya 4 teh musuh urang. Hiji dunia, tah da ieu. Dunia teh musuh urang. Allah hadirin. Bisa ngajadikeun musuh eta dunia ka urang bisa. Kumaha ngomongna? Kunaon ka teu ngaji? Beuh aing mah capek, jak kudu leumpang mah kuari mah. Aing mah boga motor, aing mun boga motor mah deuk ngaji bae aing mah. Barang boga motor kabeuli manehna. 2 sagala motorna ge. Ka hayu ngaji, pokok aing ganti oli cenah. Ka hayu ngaji, pokok aing kena ngadekeun ieu, ngadekeun itu. Allah tungtungna. Maka pantas cek Rasulullah, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrallah wa ma walahu au aliman au muta'aliman. Dunia teh dilaknat ku Allah. Urang dilaknat, nu ayana awak urang dilaknat, imah urang dilaknat, jeung pangeusing-eusina kabeh bupet kekenceng bolong piring. Kabeh kacangcut-cangcut teteh jeung BH-BH kabeh dilaknat ku Allah. Kumaha eta geus kitu? Mobil dilaknat jeung nu gablek mobilna ge dilaknat. Motor dilaknat jeung nu gablek motorna ge dilaknat. Illa dzikrallah, terkecuali teu dilaknat ku Allah. Eta imah dipake eling ka Gusti Allah, imah nak dipake salat, imah nak dipake ngaji, imah nak dipake maca dzikir, imah nak dipake maca salawat. Maka pantas cek Kanjeng Rasul, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an was shalah. Caangan ku araranjeun kabehan imah-imah anjeun ku ngalobakeun zikir, ngalobakeun salat, ngalobakeun maca Quran. Pantas upami Kangjeng Rasul salat sunnah qobliyah di bumi, ba'diyah di masjid. Ba'diyah kadang di masjid, qobliyah Rasul kadang-kadang di bumi. Tuh, iyalah. Naon tujuanana? Supaya bumina dianggo salat. Maka pantas mun urang dieu blok mandeg tambak. Salatna teh kamu salat di imah bae jeung teh ka masjid sebab ngamalkeun anu eta cukup di imah bae cenah ge. Akhirnya ngedul tak berjamaah. Cing Bu Pak. Pakai ta imah urang. Dipake salat, dipake ngaji. Masya Allah, eta cenah ge lamun dipake ngaji imah, masya Allah malaikat tarurun ngadoakeun kanu boga imah. Makaning doa malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat macan pernah maksiat ka Gusti Allah, taat bae saumur-umur, ngadoakeun urang atuh diijabah ku Allah. Iyalah para hadirin sadayana, geus teu dilaknat eta imah urang lamun imahna dipake ibadah. Jeung dunyana teu dilaknat ku Gusti Allah, wa ma wallahu dunyana anu dipake nulungan agama Allah. Boga mobil jeung nulungan tatangga, lain jeung ngabibita tatangga. Boga urang hartina sabere basa teh milik jeung nganapakahan pamajikan sesana, jeung mere fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Cing Bu Pak. Mantak lamun sedekah ghinaka qabla fakrika, mengpengkeur gablek memeh datang susah. Geus susah mah boro-boro. Mending mana kualitas teh? Mendingan urang loba duit emas ratusan gram tengekeun ya. Sawah hektaran, mobil 18. Ieu nu saha mobil nu AA, motor ge nu AA. Mobil nu ieu nu AA keneh, AA mana angsuran. Bu, mun keneh urang ieu tengekeun beunghar
duit loba, emas ratusan gram, sawah hektaran, tapi tidak ibadah. Apa mendingan miskin rajin ibadah? Mending mana? Cana mending beungar daek ibadah, nu mana aing hayang neuleuh yang irungna. Karak boga warung bae sagede peureup geus teu kaburu salat berjamaah-jamaah acan. Karak boga sawah 3 kota ge geus teu kaburu Jumatan acan. Betul apa tidak? Mending mana teh? Mending beunghar tapi teu daek ibadah. Apa mending miskin daek ibadah? Mending mana? Mending mana? Mending miskin daek hebat. Atuh aja geus miskin ya kunaon kitu. Miskin eukeur beunghar can puguh. Ulah hararese yang ngomong. Mending beunghar daek mending miskin daek ibadah. Sebab naon? Bu, dunia mah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu alam bimuradih. Teu aya kahirupan dunia jeung banda-banda dunia illa mata'ul ghurur, terkecuali eta teh banda tipuan-tipuan wungkul. Horeng tipuan wung. Horeng tipuan wung. Sok ayeuna lamun memang teu percaya cing ibu eta dahar sapiring seubeuh. Seubeuh. 2 piring. Ongap, jajal dia nyatu 5 piring. Ongkek dia utah. Sakitu kanikmatan dunia. Jajal buah kadu sahulu. Mantep. Embat sahulu deui kuat keneh. Jajal 10 hulu. Oyog awak dia. Bener tante. Kopi segelas kas sedap. 2 gelas lumayan. 3 gelas kembung. 5 gelas jajal. Nunjel awak dia. Coba ayo pikir. Sakit eta dunia. Benar. Cenah nu pake di eta bae jelema awewe. Aduh, jajal tajima. Salake jeung pamajikan sakali ngeunah. 2 kali rada peureum beuntak keneh. 3 kali oclok tur dia. Mana kanikmatan nu sakitu? Maka pantes lamun Sayyidina Ali ngadoa. Dengekeun ya doa Sayyidina Ali. Mun hayang para kiai hop amalkeun. Tapi aing embung. Kumaha kitu kiai ngadoana. Sayyidina Ali mah. Sayyidina Ali mah lain ngomongkeun urang. Mantak Sayyidina Ali ngeunaan gelar Raisul Zuhd. Raisul Zuhdi. Raisul Zahidin. Kepalana ahli zuhud. Kumaha ngadoana kitu? Masya Allah. Sayyidina Ali ketika ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma ba'id baini wa baina dunya kama ba'adtas samawati wal ard. Ya Allah Gusti, jauhkeun abdi tina haliah dunya seperti Gusti ngajauhkeunna antara langit jeung bumi. Hendak diamalkeun teh eta. Boh, teu sanggup ka teh. Urang pan lain deui, kotkeun ku Gusti dina salat duha teh. Ingkana rezeki fis sama pangsul, nu aya ti langit pang turunkeun. Oh, ti langit kok titah pang turunkeun. Burlek badi hantem, hujan amprekan, eor kabeh kabagean. Ti jero taneuh pangaluarkeun, ti jauh pangdeketkeun, nu haram panghalalkeun, nu saeutik panglobakeun Gusti. Kitu pan urang mah ngadoana. Mantak cek Sayyidina Ali, pangeunah-eunah kendaraan dibuatan kuda, kuda ti Maroko, kuda gagah, masyaallah hebat dah. Cek Sayyidina Ali, sagedena kuda. Banyak kendaraan, orang cilaka dina kendaraan. Bener? Mobil mewah, Innova, Pajero, Avanza, loba jelema nu kacilakan dina masalah kendaraan. Betul apa betul? Bener tanda? Cek nu teu boga mobil jeung boga cocok aing lebah di mah. Tenang ka dibela ku kula. Tuh. Cek Sayyidina Ali, anu bagus paling hebat pakaian naon di alam dunia? Paling gagah naon? Sutra. Eta sutra pakaian paling mewah. BHS samping temer itu sutranan teh 10% acan Pak Bu. Sutra mun nyaho sameterna itu di atas 8 juta. Nu asli. Asal sutra tina tai hileud.
tina taina tai keneh bae jatina jorok kotoran keneh bae cek Sayyidina Ali paling ngeunah nu dipasinikeun ku para masyarakat lalaki awewe urusan awewe lah cek Sayyidina Ali sanajan geulis nu diarah mah tatangga liang cikihna atuh hangit-hangit keneh bae da kotor-kotor keneh bae eta barang dunia ka wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur innamal hayatud dunya la'ibun walahu dunia tesa nyanyana kehidupan dunia hanya ukur permainan unggul sandiwara belaka geus di dunia mah anu langgeng bener tak nu langgeng mawal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula ja eta akhirat kunaon jelema geus teu kita akhirat anu diudag dunia lain teu meunang boga dunia hopae boga dunia warzuqni keur salat ke urang dititah ngadoa warzuqni muga-muga Gusti ngarezekian ka abdi ngan mi hape sebab dunia diibaratkeun seuneu ulah sok loba teuing ngomean seuneu bisa ngaduruk awak ulah sok loba teuing ngome-ngome bab dunia bisi ngaduruk awak maneh po salat po ibadah hakikat ngaduruk awak jaga jeung di akhirat betul apa tidak nah iya Bu terus 2 menit deh tadi cek abdi ka Mama Haji Mak Haji ulah kebal-kebal lah sampai jam 11 be sakiatna bae cenah jang haji sakiatna sedang bae sampai jam 1 ge sedang kumaha ya Mama Haji kieu terus ingatkan hiji musuh urang naon cenah naon dunia alam dunia na ge geus model kieu kadang kuring nyaritakeun bab akhir zaman kadang kuring nyaritakeun mun aya waktuna wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon mun aya waktuna urang bahas turuna Dajjal mun urang aya waktuna urang bahas turuna Imam Mahdi mun aya waktuna mun tadi ge mun eueuh atuh geus aya geus eueuh maka kuring teh geus sangheuk ieu kikian teh geus jarang Pak kuari mah kanu jauh jarang cek kuring geus Kiai Eli geus wayan ulang kondangan kuring bae kumaha alasana ieu mah cenah Mah Haji daman cenah geus sono cenah hayang panggih cenah jeung ka haji geus heubeul jasa hi aing ngajualan kolot bingung aing bajuna ka jero PI cenah geus sonoeun cenah kitu kana ka haji cenah geus hayang panggih hayang ngobrol bae cenah ih cek ulah kayak kitu kula bae nu ka parung baluk engke ulah cenah ke kaditu nang ke bae malam minggu bae ke cenah ih tadi mah kula minggu kamari ka sahaja silaturahmi bae ka Mah Haji daman ulaheun ku Kiai ke bae malam minggu bae cenah kana Sukma boga khawatir benar gitu boga milik loba teuing cenah terus atuh kami cenah Kiai di dia geus rarata kabeh dibere 10 juta sewang masyarakat dibere cenah 300.000 sewang aju ieu leuwihna aya 30 juta jeung ka haji cenah aya kitu onam lah terus tenang Sukma sasana ke 30 juta ting dunia nagas model kia kalah hadirin terjadi fitnah tadi di akhir zaman isuk-isuk malalaki mukmin sore-sore memakai akhlak kafir betul apa tidak agama dijual kalah hadirin geus teu ngomong-ngomong akidah kalah hadirin padahal dunia ibaratna para jamaah sehingga cek ulama colomkeun tah curug anjeun kana laut begitu dicolom diangkat kurang delekeun ujung curug nu aya caian sabener-benerna delekeun eta cai nu aya tina laut nu tina kobokan nu tina kobak dicolom kurang angkat lautna pohara gede alabatana naon kobakna gede bahkan jeung curug gedean kene kobak begitu diangkat cai nu ujung nempel di curang gede apa leutik dunia ibaratna kos kitu aqallu minal qalil wa adallu minad dalil
perkara yang kecil dari yang kecil. Lamun tongo, incu tongo, letik, incu na eta teh. Dunia mah leuwih leutik tidinya. Alah tadi. Wa adalu minad dalil. Perkara yang hina dari yang hina. Masya Allah. Iyalah urusan bab dunia. Lamun laler hina, bangke hina, dunia. Hadirin, alabatan bangke. Ad-dunya jipatun. Dunia teh kos bangke. Pala hadirin sadaya, jalma anu neangan dunia turun isuk unggah sore, poho ibadah ka Gusti Allah bagaikan anjingna dunia. Naudzubillahi min. Balik moga-moga orang memboga dunia ge sing diberkahkeun tadi dunyana dipakai ibadah ka Gusti Allah. Terkecuali aya jalma salamet di pita akhir zaman. Illa man ajarahullahu bil ilmi, jalma disalametkeun ku Allah kalaya dengan gaduh ilmu. Iyalah para jamaah. Maka pantas lamun Nabiullah Sulaiman dititah milih ku Gusti Allah ilmu. Pantas lamun ulama milih ilmu. Sehingga kia ibarat apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Resepna kana dunya teh biangna kagorengan. Ibaratna kia supaya kaharti. Eta cidalung ibaratna dunya supaya kaharti dengekeun. Ada itu tuh di Bojong Leles atau Mandala ibaratnya akhirat. Lamun orang menuju Rangkas Mandala, Tambak Baya atau Cidalung kaliwatan teh? Pasti teh kaliwatna. Lah pasti. Cek perjalanan dohiriah lain. Ketika orang lamun ngudag Tambak Baya, itu Mandala kaliwatan moal. Kaliwatan moal atau moal udah dunia ibarat Tambak Baya atau Cidalung. Balah hadirin sedaya, mudak dunia akhirat moal tepi. Moal cai moal akhirat moal tepi. Udah Cidalung atau Tambak Baya, Mandala moal nyampe. Tapi lamun udah Mandala Cidalung pasti kaliwatan. Udah akhirat, delok guru-guru orang, lihat orang-orang soleh. Para hadirin, ketika mereka kejar bab akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala, sagede urang mah kieu bae Kak, sagede urang dengekeun yo, sagede urang mah. Eta salat ulah tinggalin, ngaji saminggu kawajiban, paksakeun saaya-aya, salat sunnah awabin, salat sunnah rawatib. Tadi teh eta cek kiai ge. Kamari mah nambah rakaatna. Kuduna mah urang kuduna ya. Eta ulah dipetolkeun lamun kamari taraweh 20 rakaat jeung witir 3 jadi 20 tilu tambahan ku urang ge salat sunnah awabin tas maghrib 20 rakaat kurang gitu. Engke salatul lail awas ya, aya qiyamul lail, aya salatul lail. Aya hudang ti peuting, aya salat ti peuting. Lamun tahajud termasuk qiyamul lail, sabada sare. Lamun teu sare ngaranna salatul lail. Pan kitu cek sawareh ulama mah. Tuh, Bu, Pak. Udah bab akhirat insyaallah dunia nuturkeun. Amin. Amin. Salat ulah tinggalin. Berjamaah kurang hayang gawean. Para hadirin. Ngaji saminggu sakali sebab anu terjadi pita di akhir zaman. Jalma diselamatkan ku Allah illa man ajarahullahu bil ilmi. Jalma anu diselamatkan anu ngagaduhan ilmu ail ilmin nafi' tegesa ilmu anu manfaat. Ketika orang ilmu kurang di tiangan laju kurang diamalkan ilmu manfaat ngaranna insya Allah asok ngaraja urang dia mandeg tambak dilawan rajin urang dia pat tampil kalau wong mah. Terus jeng sing kade Bu Pak dunia geus model kieu geus acak-acakan lamun Rasul kapungkur dongkap tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'
Rasul muncul bagaikan bulan purnama tanggal 14. Eta tanggal 14 bulan moncorong tante hurungna. Sampurna henteu. Sampurna. Sedangkan kuari abad 15. Bu, abad 15. Ia menginjak 1438 Hijriah. Kedeng deui Muharram ya. Kedeng deui Muharram 1439 Hijriah. Sok kurang kaji kuari. Bu, Pak, dangukeun ku ibu jeung ku bapak. Hijikeun kuari tambahkeun. 29 tambah 15. 29 tambah 15. 15 tambah jeung 14 jumlah 29. Iya 29 iya bulan maremkeun tanya angkeun. Buta wereng lain maremkeun deui. Poek alabatana naon? Iya zaman kuari geus poek di caang-caang ge. Iya zaman di bagus-bagus geus jore. Ketika para hadirin sadaya bab dunia maju, nilai agama geus pasti merosot. Bener? Laras? Jelema kuari coba jajal tanya ke ibunya. Jawab. Lo banyak ke HP, lo banyak ke Quran. Ternyata. Tasalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba HP. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi min jami'il ma'asiyatin wa astaghfirullahaladzim. Halo? Aing tadi tasalat buku mah tuh. Bener. Geus goreng ieu zaman, di bagus-bagus geus jorek. Di caang-caang geus poek. Para hadirin. Masya Allah. Iya karena kiamat nu terang, tapi ciri kiamat geus jelas. Umur dunia pikeun umat Rasulullah para hadirin 1500 tahun. Sehingga cek Allah di Al-Qur'an, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Umur dunia teh sapoe satengah. Sepakat ahli tafsir bahwa sapoe satengah 1500 abad. 1500 tahun. Salah ngomong deh kula. Semangat teuing sih kiali. 1500 tahun itu sapoe setengah. Berarti 15 abad. Mohon maaf. Kuring ngomong sakali deui kana kiamat eueuh nu nyahueun. Eueuh nu nyahueun. Eueuh nu nyahueun. Kadang-kadang panjenengan sok itu nyahuanan bae. Nabi kita nyahueun atuh ngan prediksi napa? Sok ayeuna. Dunia geus model kieu. Masya Allah, ketika dunia geus model kieu 1500 tahun umur dunia pikeun umat Rasulullah, ketika kuari geus 1438 Hijriah. Berarti karena 15 abad hanya 62 tahun deh. 62 tahun kebal apa sakedeung? Kebal apa sakedeung? Sakedeung 62 tahun. Can beres kali dipotong. Kunaon? Pendapat Ibnu Hajar Asqalani yaitu ku hijrah na Rasul seberapa? 11 Hijriah. Berarti 62 cokot 11 jumlah seberapa jumlahna? 50 hiji. Cek Imam Jalaluddin Suyuti dicokot ku gagahna Islam. Jayana Islam kapan? Zaman Imam Mahdi. Kapan turunnya? Wallahu alam bissawab. Imam Mahdi aya geus aya di Tegalan Irak. Para hadirin sadayana. Maka para jamaah sadaya dipotong cek Imam Jalaluddin Suyuti katakan Imam Mahdi mimpin dunia 7 tahun wakila 9 tahun geus 9 dalanan cokotna berarti 51 cokot 9 jumlah 42 tahun berarti karena 15 abad hanya 42 tahun deh. Lamun kurang dibuktikan karena kiamat ieu ciri-ciri na geus tararimul. Pak, Bu, tempo. Ciri kiamat tadi antara belan loba bikang tibatana laki. Wat euy, eta bikang di mana? Teu muat eta bikang panjaga alpa bikang.
naik mobil bikang gerak kakak itu. Jakarta supir bus busway bikang, ojek di Jawa Timur ke saya bikang, salakina nyusuan anak. Kuari alam dunia satu lalaki berbanding awewe 11. Geus munasabah eta bapak-bapak bari teh karawin deui daripada batur jaromlo kak. Jara dijablay mending dikawin ku urang. Akur bapak-bapak kahayangna kumaneh mah. Teteh akur henteu. Moal ieu sampai ilah poe kiamat. Ibu-ibu daek di madu. Tadaek di madu tadaek. Diracun bae burung diracun, tadaek di madu mah. Cing, Bu, Pak. Kuari, pala hadirin sadaya. Ketika Damsyik Syria, cekang jeung Rasul umat aing di akhir zaman bakal berkumpul di 3 negara. Kekuatan anak. 1 di Syria. Yang kedua di Yaman. Yang ketiga di Baghdad. Cek sahabat Rasul, apabila terjadi demikian, iya ku nulumpang utama ke mana? Apabila terjadi demikian, cek Rasulullah, umat aing kabilah-bilah, kabagi-bagi di Syria, di Yaman, satu lagi di Irak. Ketika orang ke akhir zaman kieu, ka mana lempang utamana? Utamana lempang ke Syria. Lamun di Syria kurang, ka mana deui lempangna? Tidak memungkinkan ka Yaman. Ka Irak mah Rasul teu miwarang. Ketika kuari pala hadirin di Damsyik Syria itu di Misko sampai 4 negara, 1 Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Syria, 4 Lebanon, cek sakola Mesir. Lamun di ujung 4 negara geus kisruh, maka sakadengna dunia rek dikiamatkeun ku Allah. Imam Mahdi kadang diturunkeun. Pala hadirin, masya Allah, memeh Imam Mahdi turun, dunia dipimpin ku Dajjal. Mang, taekeun ieu, ieu na ngaranna. Kula nak nangtung. Kayak bisa obeheungan aing, bobokong Haji Jamal deh cenah ge. Kasetna ulah dijualan nya. Jeung boga hajat bae. Benar. Terus jauh ulah teteh kadeuleu kuari mah. Nu hideung jelas kuari mah. Nu petot jelas. Terus ya. Memeh dunia, memeh Imam Mahdi turun. Masya Allah, datang Dajjal. Begitu Dajjal turun pala hadirin, masya Allah, jelema memehna ku Allah diberi halodo. Masya Allah, dunia ku Allah diberi halodo. Satahun camplang, hujan eueuh, tatangkalan teu jaradi, jelema kabeh kalaparan. Lain sa Indonesia tapi sedunia. Lamun Indonesia nu kalaparan, Malaysia mungkin bisa nulungan. Lamun Jepang kalaparan, Indonesia bisa nulungan. Ketika Afrika kalaparan, mungkin Turki bisa nulungan. Iya masa dunia kabeh jelema kalaparan. Begitu sahabat nangis. Maka ketika Rasul dakwah nyaritakeun bab akhir zaman, sahabat pada nangis. Rasul dakwah ketika nyaritakeun bab akhir zaman, pas salat subuh, beres salat subuh sampai ke zuhur. Zuhur beres sehingga salat berjamaah. Rasul dakwah deui dugi ke asar. Asar beres dugi ke maghrib. Maghrib beres dugi ke isya. Sampai pohon kana tuang, Pak. Sahabat menangis dan menggigil. Ya Allah, ya Rasulullah, ketika dunia kelaparan manusia, terus kumaha umat-umat Islam, orang-orang mukmin yang ahli ibadah, yang mempertahankan tauhid Allah, agama Allah. Naon kadaharana Rasul, sebab naon pepelakan teu jaradi, jelema lalintuh huluna jeung hulu tuur. Allah kadaharan. Teu aya. Moga-moga urang mah ulah kasampean ka zaman eta. Naudzubillahi min. Cek Rasulullah, makanan orang mukmin yang ahli ibadah kepada Allah, nu aya keimanan dina hatena, cukup dengan
tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ketika mengucapkan eta, dahar beteng-beteng jadi sabah, haus jadi leungit, Pak. Orang munafik teu bisa. Ketika eta geus cacalakapan orang mukmin tapi nu ngucapkeun Allah aya keneh, nembe dajjal diturunkeun ku Allah, dijajah seluruh dunia anu teu katincak Makkah jeung Madinah. Teu bisa dijaga ku malaikat Allah. Eta dajjal pala hadirin sadayana, masya Allah saciduh metu saucap nyata. Bapana Yahudi, indungna iblis, eta dajjal. Bapana Yahudi, indungna iblis, matana pecak sabelah, nu hiji beureum. Aya dina tulisan, lamun ku orang mukmin katempo laknatullah. Tapi lamun ku orang munafik, ana rabbukumul a'la. Aing teh pangeran daria, cek dajjal. Diiring ku alat musik, ku trompet, ku ieu, ku itu dan lain sebagainya. Abring-abringan pala hadirin digiring ku orang-orang munafik jeung orang-orang kafirin ta dajjal. Woi, aing teh pangeran daria. Kulantaran jelema keur lapar ieu ka? Heh, lamun dia bener pangeran, coba kami keur haus. Turunkan ieu ku ari hujan, ayakeun. Dia hayang naon? Hayang hujan. Woi, hujan, turun. Brug. Tadingkeun ku Allah. Coba kami lapar. Hayang pare langsung jadi harita keneh. Woi, pare, jadi harita keneh, langsung asak. Asak. Masya Allah. Woi, jeruk, buahan dia, buahan. Anggur, buahan dia, buahan. Dasar jelema lapar, Pak. Aya nu ngiming-ngiming kos gitu. Aing pangeran, nu munafik mah pasti ngaku. Iyalah dajjal. Sabaraha eta dajjal mimpina? Dajjal mimpin alam dunia 40 poe 40 peuting. Nu sapoe pertama ibarat satauneun lilana. Sapoe kedua ibarat itu sabulaneun. Tilu poe ka dieu mah biasa bae sapoe kabeh beak diserang jalma mukmin, jalma ahli ibadah, hadirin dipaehan ku dajjal jeung orang-orang kafir. Habis ditindas lebah dinya Allah nurunkeun incu Rasulullah. Siapa? Sayyidina Imamunal Mahdi Al-Muntadhar. Ialah Imam Mahdi Al-Muntadhar, incu Rasulullah datang ke Damsyik Syria, digiring ku 313 ulama menuju Makkatul Mukarramah, tawaf di Baitullah, beat harita keneh, teu ngaku Imam Mahdi, disebutkeun keneh. Begitu tawaf, kulantaran sepakat ulama bahwa anjeun Mahdi ngancirina aya gunungan, eta gunungna moncor hurung ti masyrik cek sakaol dugi ka magrib. Iyalah incu Rasulullah. Kumaha? Hayo cek Imam Mahdi, urang serang orang-orang kafir. Jeung 313 ulama hanya takbir Allahu Akbar, paeh kabeh rombongan munafikin jeung kafir. Etalah satria piningit. Sadak memimpin adil al-mulia Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi acak-acakan. Ieu masa dunia dipimpin Imam Mahdi. Zaman harita subur mahmur, Allah anu miskin. Masya Allah. Begitu Imam Mahdi mimpin dunia, begitu paeh orang kafir, lebah dinya dajjalna hirup keneh can dipaehan. Allah nurunkeun Kangjeng Nabiullah Isa alaihi salam. Di mana turuna? Di Menara Aden di Yaman. Kubela subhi turun Nabiullah Isa saname subuh berjamaah jeung Imam Mahdi nu jadi imam Mahdi Nabiullah nu jadi imam Nabiullah Isa, Imam Mahdi jadi makmum. Hayata geus dilalah yen Nabi Isa bakal neruskeun perjuangan Imam Mahdi pala hadirin. Teruskeun riwayat. Detik deui kedeung. Nah 12. Cukup 10 menit deui. Urang keskeun anggus ge baguguran. Teruskeun ke Elia. Begitu dajjal dikepung ku Imam Mahdi jeung Nabiullah Isa di mana? Di Babulud. Dajjal turun di negara Khurasan, di negara Iran. Dibijilkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dikepung ku Nabiullah Isa jeung Imam Mahdi. Kuduaan bae ditincak punukna, dihajar ku tombak, ditinjak digesel harita keneh paeh pala hadirin dajjal.
nembe dunia subur mahmur dipimpin ku Imam Mahdi, bahkan eueuh nu miskin guati mere zakat ge. Mang, assalamualaikum jelema engke jaman Imam Mahdi ya. Waalaikumsalam. Ja kakak mohon ya Kiai, hapunten bae ya Kiai Ustad. Puku kula dek sodako aya emas itu 2 ton. Ingin kayak gitu. Hampura apa candak Kumaha cek eta Ustad? Itu kayak karak malak ngabersihan budak 10 ton tuh nu mawa cenah tuh. Orang bengaran Ustad deh tak. Engke mah kos gitu. Masya Allah, subur mahmur Imam Mahdi mimpin wakila dunia 9 tahun, wakila mimpin dunia 7 tahun. Pupus Imam Mahdi di makom kena cek sakaol, ialah cakat Rasulullah. Numawi makbara Rasul di Madinah. Pak hiji Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman Mahdi bake, Sayyidina Ali mu'tamad daya makomna. Baladirin sadaya hiji deui jeung incu Rasulullah, Imam Mahdi wakila jeung Nabiullah Isa alaihi salam. Dunia geus bada kieu. Dajjal diturunkeun. Nah, sabada Nabiullah sabada Imam Mahdi 7 tahun mimpin dunia subur mahmur, diteruskeun mimpin adai ku Nabiullah Isa alaihi. Ketika geus eueuh takbir Allah Allah Allah, akarak dunia dikiamatkan, Ka'bah diangkat ku Allah, Quran tinggal mukakeun kertasna doang. Lapadna nembe engke zaman Imam Mahdi eta urang kembali, listrik teu berfungsi, salon moal aya, HP modar, bombardir teu bisa, kembali ke zaman dulu ketika orang perang make panah. Lempang ke Jakarta make kuda. Lamun teteh hayang ka malingping. Dirinya tadi handap susukanan eta tah. Dinaon cai naon? Hah? Dikarekel. Coba teh. Buaya. Enaon? Antar keraing ka malingpingnya, nolong dulur. Hayu ka dieu goloyo naik buaya. Aing mah hayang ka panegelang kana laut. Ka dieu lauk hiu. Aya naon? Babaturan. Dulur, akrab sehingga balalager. Jeung orai, jeung maung, jeung sagala. Galak. Engke zaman mah. Senjata tidak berfungsi, listrik HP moal aya, sagala moal aya, kembali ke zaman dahulu. Engke. Gerak Kiai atuh teu nyaho. Geus sarua teu nyaho. Atuh teu dibejakeun dina kitabna ge, tahun sakian henteu Allah ka rahasia eta mah. Ngan bakal terjadi. Urang kudu ngimankeun. Bakal turun Imam Mahdi, bakal turun Nabiullah Isa. Nah, kos gitulah rek terjadi kiamat. Sehingga panceritakeun, lamun kebon korma cek Rasulullah antara Yordan Palestina geus teu buahan kadang deui Imam Mahdi turun. Ketika kuring ka Yordan, itu ratusan hektar kebon korma Yordan Palestina geus 2 tahun teu buahan. Berarti geus gedeung deui turun, geus gedeung deui. Geus Mahdi mah turun, geus tereh kiam. Tah para pemuda, geus tereh kiamat, mang santri mata gerak karawin guari. Di si tereh kiamat gerak karawin. Moal endah nu can nyandung gerak nyandung, nu can kawin gerak kawin tereh. Laleuleuh cek bapak-bapak di kieu mah. Balik ti dia doang nasana kikian mah berkat ge. Ka berkatna teh hayang tereh kiamat. Atuh ulah kitu. Cek majikan, Kak, kunaon teu ka sawah? Tereh kiamat. Atuh modar ti heula ai kitu mah. Justru kuring nyaritakeun bab kieu ketika sahabat didakwah ke di depan Rasul di depan sahabat mungkin caringcing bage kancing saring sebagai iket sararieun ka Gusti Allah. Sieun jasa kana perintah Allah, kana ancaman Allah, maka orang supaya caringcing kandelkeun keimanan bisi loba gugudan ti gigir ti kenca. Nah, kitu mantap kuring ngomongkeun kieu ge. Entah kuring geus palah, nya kuring geus aya beke jodahar ku tetehnya. Bae atuh pamajikan salaki cekek ku teteh kitu. Terus ya. Tahilah para hadirin sadaya.
musuh orang dunia eta dunia tetep bener nyelakakeun ka urang lamun kurang-kurang aik boga dunia kudu. Tapi anu ketika boga dunia dipakai nulungan agama Allah, dipakai sodako, fakir miskin, yatim piatu, pesantren, majelis taklim, masya Allah. Orang miskin diperhatikan, fakir yatim piatu kekasih Allah diperhatikan. Mangga teh teuing. Boga orang jeung nyenangkeun anak pamajikan, sahuap di dahar, saremeh di dahar, kudu jadi anak jeung pamajikan, senang anak jeung pamajikan. Dulur 100 jadi doa malaikat. Masya Allah. Maraban anak majikan Pak Ibad. Mantap ulah sokel, ulah sokor, hayang nyawa teh salaki koret, hayang nyawa teh ngitung duitnya miring. Hah, laju dan duitnya peci, beneran. Hah, coba majikan anak coba minta duit, cuma dengan namanya lauk. Dia duit, kotak kita bagian dia kena duit. Tuh aja kotak mata bagian kan? Awah deh awah. Ih, kakak mah kejo doang tuh aya aja anak beki nyatu kana lauk. Kakak ke cenah aya lauk mamarahan. Gara cenah mah lauk, gara mah lauk. Awah deh awah. Cing awah dia. Gagaro mena kieu. Bruk berhagak. Tak kuat ditungku peteh. Sret. Kieu bisa lakina. Makanya pamajikan keur nyangu di dinya. Barang nyelek kunaon bapak dia kieu? Atuh teh mah hayang kieu bae mah. Supaya iya cenah ge supaya lemes awak ulah nyeri cangkeng supaya kieu bae hayang kieu bae belajar dari satpam orang aya duitan di dia Kak. Ki pelit ulah sokel. Tetehna ulah boros-boros deui. Kartos ya kartos. Kartos. Karti teh. Kula cek inget bae cek abah kula. Ceng. Mun caramah wae mangaji, mun geus ka harti atuh enggeus. Lah sok diteruskeun. Geus ka harti ieu. Belah dia ka harti encan. Tacan. Cek abah kula, ji lamun caramah wae mangaji, mun nu hadirna can ka harti bae kacape-cape. Jabelet ieu. Atuh kumaha jeung bingung pula mah bener tak kolot eta kaji eta. Haji pae eta bener eta. Atuh teu ngarti bae, atuh lieur dia kena hulu. Geus ngarti atuh engas jangan jiga hayang ka harti ya. Ayo hayang naon tuh teteh? Hayang keneh. Hayang nambah. Cing. Musuh urang nu kadua ingat setan. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Saknyanya nafsu teh ni tanah kana kagorengan ulah salat dia ngorak keneh kebae geus kolot mun panjang umur ulah ngaji dia kebae minggu hareup ge aya keneh mending ka itu dia mending ngojek mending tandur dia mending ngalak kalapa tuh nafsu bener teu mauna teh endah bae iyalah nafsu sedangkeun beuh eta nafsu poharana cek Habibullah Al-Haddad leuwih jorek tibatan 100 setan. Allahu Akbar. Eta nafsu beneran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Qiyamul lail budang ti peuting. Turun rahmat Allah ti peuting ti jam 3 lail ti jam 2 nepi ka subuh rahmat Allah tur tapi urang teu daek hararud ketika usum kadu di leuweung ka tengah 3 keur parapas koreja plung koreja jeung anakna dia ulah morol bae cek bapana dia ke belah barat aya ke belah timur mana badan apa jeta buat pupu paling mah cumplung, pajuh tak ku dia. Katipu tak urang. Bener. Iyalah nafsu. Aduh, nafsu. Hayang gagah bae naf. Dahar hayang ngeunah bae naf. Hayang suhur. Hayang ngomong nung eleh ku batur.
doang aya jelema sohor bae ngomongna. Di mana Kak? Be kula Carape cenah. Keli. Ojong. Di mana Kak Carape? Di Lampung. Ai kitu tos naon? Tos mau eta cenah mau dangdeur, sok gede-gede drum. Kira-kira mau dangdeur segede drum. Laju eta nu ditanya ge hayang sohor deui. Kula ge nyari cangkeng cenah Kak. Badak balik mati Jakarta Carape. Tos naon Kak? Tos meuli langsung sagede leuit. Oh. Jeung naon cenah Kak? Atuh jeung ngunup dangdeur eta. Cenah oh. Atuh awah teh bisa ngomong manehna. Jol biasa urang geus kieu bae menanjak lancangeng. Kunaon Kak? Pau, kula capek geus nyieun hauk. Meuni sok gede imah. Cenah oh. Jeung naon cenah Kak? Atuh jeung nageunkeun langsung eta cenah. Oh. Atuh awah Kak. Hayang sohor bae eta ngomong. Ingat, nuka dua nanti nah, nap, nuka tilu setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Saknya setan teh musuh urang anu nyat. Waduh, eta setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan mangajang dikeun kana kapakiran. Nek naon dia kudu sedekah. Mun kana beli kana mobil, mun kana beli kana emas. Nek naon dia? Sedekah. Beak dia. Teuing sedekah mah bagian kiai bae. Dasar usaha geus miskin kita sedekah deui. Atuh nu boga tolol. Pangkuat. Gedena sedekah mah sedekah ilmu. Mantak lamun kiai teu pati daek sedekah harta. Atuh leus teuing Kak. Jaga sedekah ilmu. What? Gede. Terus nu terakhir musuh orang syaitanul insi. Setan nu disarebakeun ka manusia. Anak bisa jadi musuh. Hiji tah. Bener. Indung bapak bisa jadi musuh. Tatangga bisa jadi musuh. Babaturan orang bisa jadi musuh. Iyalah para hadirin wal hadirat anu dikhawatirkeun teh syaitanul insi. Bingung orang. Kadang-kadang batu enggak. Saudara salakina mah hayang nyumbang ka masjid. Naon eta Kak? Atuh ieu mah ja nak nyumbang. Make otak. Masjid kabehan lain masjid sorangan. Kuku delog. Hayang kaal. Matayang kada. Anak 18 main bikeun bae. Urang manak mikeun apa sih Kak? Eta syaitanul insi eta. Bener teu? Tolong. Wah bodak teu karasa. Sripi teu ngopi. Nandak magrib bangsa. Allahu Akbar. Ngeunah nu adan. Babi cenah. Aya eta di tambak mandeg nu kitu. Laku diketik ka huluna kunaon kitu. Mandeg tambak ka tambak mandeg. Coba. Kumaha? Hayu berjamaah. Alah dia kira kagok. Mak geura salat mak deuleu sinetron rame tuh mana? Ayo, si eta bagian beunang tuh mah kudu budak-budak. Nu bener, buah tuh dulu tuh. Syaitanul insi. Setan nu disarupakeun manusia, ngancik di anak urang, ngancik di pemajikan, ngancik di salaki, ngancik di baturan, ngancik di kolot. Artos. Musuh urang opat dunia nu kahiji, nu kadua nafsu, nu katilu setan, nu kaopat syaitanul insi. Na ialah moga-moga eta ku urang anu opat tadi musuh urang sing bisa diberantas bahkan melalui pengajian musuh-musuh orang meta insyaallah bakal rada eleh ahlaktun nasa bidzunub cek jurig wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aing nganjurkeun manusia bermacam-macam dosa, aing bisa hancur ke manusia cek iblis jeung setan. Lamun manusia ngalobakeun istighfar jeung la ilaha osok teteh maca istighfar. Osok keur moe pare dikoreh parena ku kotok. Pot muster bangsat dia kotok astagfirullahaladzim dia kotok bangsat dia jeprot kotok di baledog ih eta kotok
boga mamaran kotok deh. Cekotok, morotot ke kotok. Dasar dia budak mandek tambak, pelit dia, pelit. Dia pelit dia. Dia panen 20 karung atau aja pengakan 100 biji aing. Dia moal beak moal naon dia. Cekotok. Dia aing cenah lamun aing ti dia ti mana barang hakana. Dia mah ngojek teu bisa. Emang gawe pabrik mau diterima aja teu boga ijazah cekotok. Cekotok kitu eta hewan cekotok. Dia teh bulan mulai bulan Rajab dia aing udah dikeket dipencit. Teu meunang ampun aing RT kuat turun ngepung aing cenah cekotok. Gerak dia ku aing cekotok. Diarahan dia ku aing bangsat dia. Bangsat kotok itu untung nyebutna teh. Imah urang dipel musim hujan gedeber beberes ngepel kotok hiber cekotok heuy teu boga imah gila jerot bengisi nya gede tetai kotok ka cek boga imah bangsat dia jurig dia dasar dia kotok teu boga otak dia dasar dia masya Allah haram jada dia maca kotok babi kotok disebut satu-satu ya tak. Nah nya geus wayahna ya ingat musuh orangnya ingat musuh ur moga-moga berkah ieu pengajian ala kadar nasihat kuring sakedik moga-moga aya manfaatna nu leres taufik hidayah ti Allah anu lepat kebodohan kuring hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.